Sajauh ning pangindita satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang. Ayo orang dengar maju kemana? Ayo yuk, berantem Ayo go girl! Wah, ayeuna urang keur nempo grafik ngeunaan rencana pawangunan Jalan Asia Afrika Aira. Leres, urang nuju ningali rencana pawangunan Jalan Asia Afrika anu geus diwangun di Kota Bandung. Jalan Asia Afrika samemeh diwangun, Asia Afrika teh mangrupa wangunan anu dimimitian nalika diayakeunna Konferensi Asia Afrika. Kukituna Jalan Asia Afrika teh tanggal 18 nepi tanggal 24 April 1855 dijadikeun jalan protokol pangkolotna di Kota Bandung. Ta ayeuna Jalan Asia Afrika teh jalan nu pangkolotna diwangun zaman Dendels. Ya kitu Aira. Zaman Dendels mah Jalan Asia Afrika teh dibangun nepi ka ayeuna Jalan Asia Afrika anu pangkolotna. Aya loba sajarah ngeunaan Jalan Asia Afrika, Dre. Ayeuna mah urang jalan-jalan di Asia Afrika anu pangresepna di Kota Bandung. Gaukeun. Hayu ah. Orang ayeuna keur aya di alun-alun ya. Meni leresnya Jess, tur bersih, hawa oge tiis, tiasa dianggo ngabuburit. Nah, bet tiasa disebat alun-alun. Lantaran dicokot tina basa Jawa, nyaeta alun-alun. Artina sawah anu lega, lapang, jukut dikuriling ku jalan anu bisa dipake pikeun kegiatan masyarakat. Sajarah nyatet yen jalma anu ngadeukeun alun-alun pikeun hiji ka hiji kalina nyaeta Fatahilah. Oh, jadi eta matak disebat alun-alun. Naon anu anjeun terang ngeunaan alun-alun, Via? Nu abdi terang mah, alun-alun teh tiasa disebat pusat Kota Bandung. Da anu kakoncara mah nyaeta Masjid Raya Bandung, anu seueur didatangan ku urang-urang. Oh, gitu. Lares atuh, hayu urang sabudeureun. Hayu atuh, Jess. Urang keur di Bragaya numutkeun kana numutkeun naon atuh bian. Hei, dengekeun. Numutkeun Google Braga baheulana jalan leutik nu loba imahna jeung baheula rawan culik.
Ngan kitu, janten naha ye ka janten ayeuna. Nya ku ayana kemajuan zaman loba pangusaha anu mekarkeun usahana di dieu. Sairing zaman jeung modernisasi baraga ayeuna geus jadi tempat tujuan pikeun urang Bandung jeung luar Bandung. Tapi kuring resep ningali sok aya bule-bule kitu. Kalah kakak bule nya sababna perkembangan zaman ja numutkeun Google tempat ieu tiasa dianggo pikeun bobogohan sareng nongkrong sareng kabogo ja. Google naon eta kumaha maneh eta? Mah atuh kacau. Teu percaya wae. Tos gandeng hayu urang ngulilung. Leus ja numutkeun. Gandeng numutkeun wae geus Budak teh lainna nuhun di bade pangaruh ku profesor. Haduh. Ayo mana kumaha di Asia Afrika teh? Pokoknya nama resep di Asia Afrika mah mau eleh gede, loba jelema soalna. Oh nya alus atuh. Kumaha marane keur basa kamari di Braga? Rame pisan terus teh loba sejarahna. Aya bule oge. Mane mah da boleh wae kawena teh Di kamari oge bule wae si Eja mah. Ayo nama orang jalan-jalan di Kiara Atapak we, soalnya si Eja mau mungkin wae gue. Bener. Ayo go ke. Di atuh ulah ninggalkeun. Di Asia Afrika teh loba sejarah nu can alun apa? Ai kamari kumaha di alun-alun? Sepisan ai. Senuhun da sepisan aya loba sejarah nu apa sakitu. Wah, sepisan iraha urang keliling Bandung. Ya loba kene sejarah di kota Bandung. Nya leres. Hayu urang sabudeureun taman. Hayu. Hayu urang sabuduran teman. Sejarah nu urang tinggal. Abian Kene laburan. Sarean. Sepisan iraha tu urang Hai guys, jadi kita mau syuting uprak Sunda dari Pia. Ada Agus, ada Bian, ada Jembit, dan ada Singkos. Jadi bapaknya. Aku sebenarnya Hai guys, kita boti guys. Hai guys. Kita bonceng 3. Aira. Orang di dia dong. Anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning